tunjangan dari bapaknya dengan pakai mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun hayurang panjatkeun puji kali syukur kadat anu maha gopur wirehna urang tiasa kumpul ngariung dina acara ngaras sareng siraman Neng Ratna. Sholawat sinareng salam hayurang panjatkeun kajungjunan urang habibana wan nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin sareng tabiatna, tugdugi ka urang sadaya selaku umatna anu mudah-mudahan dikucuran rahmat dugi ka yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Kasepuhan anu kusim kuring dipihormat, Neng Gelis calon panganten, bapak kali ibu anu kusim kuring dipihormat, dupi dina acara ngaras sareng siraman aya opat, nu kahiji ngecakeun aisan, nu kadua ngaras, anu katilu sungkeman, anu kaopat siraman. Satacana dikawitan sim abdi bade narosil ka Neng Gelis. Neng bageur ayeuna yuswa sabaraha tahun? 21 tahun. Neng Gelis nah kantos salami 21 tahun hidup ngumbah dampal sampean mama sareng bapak bageur teu acan. Nah kantos salami 21 tahun hidup nyebatkeun nuhun mama, nuhun bapak, ampun mama, ampun bapak. Wira salami 21 tahun teh Neng teh gan saukur nyusahkeun ka mama sareng ka bapak teh. Kari-kari ayeuna tos sawawa nu kedahna hidup mulang tarima ka indung bapak. Hidup tos luluasana bade ngantunkeun mama sareng bapak, tapi teu kituna tos dugi kana unggahna, tos dugi kana takdirna. Hidup tos pendak sareng jodohna. Mudah-mudahan doa mama sareng bapak nyarengan hidup salamina bagus. Asa teu karaos mama ngakandung hidup salami salapan sasih lamina. Asa teu karaos mama ngabrojolkeun hidup bagus, nandonkeun nyawa dina wangkit harita. Asa teu karaos ku bapak di adana di kematan panginten bagus. Nedak ka nu Maha Agung ya Allah ya Rabbi, putri abi teh janten jamian usolehah juh ku mirik rizkina dijauhkeun tina balaina panginten eta panginten nu ditedak ku mama jeung ku bapa bagus. Satacana dikawitan hayu urang shalawat heula. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salat
mangga sareng sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Sepuh hadirin sadaya sumangga disuhunkeun hidmatna acara ngaras sareng siraman urang dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Nenggelis mangga ngadeg payunan mamahna panginten bageun. Mama neng teh hoyong diais ku mama satacana mungkas lalakasan mambah kersama kersa mangga ku mama aiskeun aisanana. Mayuna ka dieu bageun ku mamah di ais panginten. Ibu hidup nengah kandung hidup 8 bulan lilana dina kayan lulus-lulus loba nu karasa, tapi ibu stuning ibu hidup tengah rasulah anjeunna baca mereka du hidup pisan anaki barang gubraku melendang ke alam dunia hidup dirawu di pangku dipika direuteur dipika asih lir ibarat nangga indok beberemna. Ayeuna bapak maceng kapayun. Mari deh. Kapayun kan. Ayeuna hidup puntang karamahin. Anjeunna imam di kulawarga nu kedah dirahmat di dama-dama ku hideung. Anjeunna oge nyandak palita yen eta hiji siloka. Yen salah wasna nu jadi kolot merek pituduh jalan keadaan keridang mangga sambil maju ka payung. Tola al badru alaina min saniyatil wadah wanjaba syukru alaina mad'an lillahi tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba sukaru alaina bad'an lillahi Bapak putri kakasih Bapak anu sakitu dinangna nengepku Bapak dina dinten enjing si bungsu mama dina dinten enjing bade ditikahkeun sareng caroge pilihan hatena Mamah ridho mah apa kali Mamah ridho lillahi ta'ala ngalepaskeun hidup bageun. Mudah-mudahan bicara geneng lalaki anu sajati, lalaki anu tanggung jawab. Imam nu hade kanggo neng nu tiasa neraskeun ka nyaa apa sareng mama bageun. Tikawit dinten enjing tanggal warar apa lungsur kanu janten carogena. Mangga tiup lilin apa? Tiup. Dibantos ku apa mangga lesotkeun aisanana. Bantosan apa?
Neng gelis tik samet ayeuna neng geura lempang ku sorangan ulah yang nyusahkeun we indung jeung bapa. Mangga neng ibu bapak calik, mangga calik bapak. Calikna direngkepkeun nengna dilahun ku duaan. Rengkepkeun. Ayeuna dipeluk ku duaan. Didaraoskeun ka nyaana bageut. Nalika hidup digubrakeun ka alam dunya. Dugi kadanget ayeuna hidup di nangna nene di ayun ambik. Ieu proses ngelepaskeun aisan bageut. Sanestos teu nyaah deui mama sareng bapa ka hidup anake. Sanestos teu bela deui mama sareng bapa ka hidup anake. Kanyaah bapa sareng mamah moal luntur bageut. Mengpeung aya keneh dikieuna. Ku hidup geura bagjakeun mama sareng bapa hidup bageut. Ulah coredar ka indung bapa bageut. Da geuning mah nanaonan ge kedua ku bapa jeung ku mama bageut. Laraoskeun ku hidup ka nyaah mama jeung bapa bageut. Mangga ayeuna lungsur ngali ka handap. Punten bapa sendalna dibikah heula panginten mamah mangga. Neng gelis mangga sendalna dibikah heula. Nu mamah dibikah heula sendalna. Mangga neng calikna di tengah-tengah bageut. Mayunan mamah sareng apa calikna sing raos. Calikna sing raos. Cepengan tangan mamah sareng bapak bageut. Nyalikan 7 sincang. Ieu ngemutan ka urang sadayana. Barang gubrak ku melendang ka alam dunya. Urang sadayana dibedong ku sincang. Dugi urang tos waktosna urang oge dirurup ku sincang. Mudah-mudahan sarengkak sapari pola urang aya dina husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Gelis bageut geura tetep kapayun gelis. Mangga tetep mama sareng papa. Di payunan hidup ayah mama sareng bapa. Mama sareng bapa anu paratos ngalantarankeun hidup gubrak alam dunya. Moal ayah hidup anaki lamun taya pelantara mama sareng bapa. Sabada ngalangkah anu lebih jauh pikeun ngambah kahirupan anu anyar. Pirari ridona Gusti anaki kujararan hidup nedapi doa. Mundut panghampura hidup ka Allah bageut. Kujararan parantos yakin Gusti Allah marek ngahampura ka eta umat. Lamun teu aya ridho sareng panghampura tinu janten sepuh. Mangga capengan migna bageut. Mama sareng bapa anu ku teteh dipikanya detik ieu menit ieu abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ti kawit abdi dikandung dugi ka ayeuna abdi ngan saukur nyusahakeun ka mama sareng ka bapa. Mama bapa apunten abdi ieu Ratna anu seueur dosa ka mama. Ieu Ratna anu tos nyakiti hati mama. Ieu Ratna beperatus masihan gegeuleuh ka mama sareng ka bapa. Ya Allah ya Robbi. Mama bapa doakeun abi. Maaf angkep karep abdi sareng picarogieun abdi aya dina kabagjaan. Mudah-mudahan
tiasa jantan imam saya kanggo abdi mama bapak widian abdi bade mumbah tampan sampean mama sareng bapak mudah-mudahan Gusti Allah ngapunten segala dosa-dosa abdi. Ayeuna mangga diwalar ku apa panginten? Gelis putri bapak pecinta bapak bapak tepulkan tak setahun bulan 14 bapak ridho bapak ikhlas campur pisan bapak. Ayeuna mangga diwalar ku mamah panginten. Putri mama, cinta mama, sami bareng. Mama yang pura pisan. Mino aku bisa mama. Terang, mendapatkan abdi. Mudah-mudahan sing-sing. Ayeuna sok gabrug duanana amitan ka aranjeuna suhunkeun doa restuna. Dirangkul Pak. Dedeh teuing duh anaki jemat apa berang jeung peuting dedeh teuing anak King Ratna bungsu mama sareng bapak dihampura pisan geulis bageut bra hidup geramia bageut ngan hampura indung jeung bapa ngan bisa sakieu mika asih mika dedeh ka hidup anak namun kanya mama sareng bapak sapanjang zaman ayeuna rek disengitan ku kekembangan mudah-mudahan hidup sing tiasa ngajaga diri bageut sing tiasa nyengitan kula wargi hidup cekap gelis anaki cekap ayeuna ngageser tepangan mamahna panginten bageut calikna sing raos amparkeun andukna dina lahunan hideung candak pean mamahna kaluhur sateuacana diusap ku kekembangan ku hidup dipencetan heula bageut raraoskeun ku hidup anaki tah ieu dampal sampean ieu bageut anu tos dugulu pat nyawa ieu pisan salami 2 tahun lamina hidup di susuhan ku mama teu siangna teu wengina bageut mama ridho mama ikhlas anu kaopatna cai kesang indung hidup bageut anu ngurusanan hidup ti kawit alit duwe kad ayeuna teh capek panginten bageut luhat lehet ku kesang anu kalimana cai panon indung hidup anak ki anu tos kadoakeun siang jeung wengi pinuh ku cimata bageut tah eta painten mangga sambil usap ku kekembangan bari istighfar neng Ratna ka Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal
astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan tobat hidup kecelakna disoca hidup diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panto aras kabuka para malaikat ayah teras disengitan pen mamah anak bahitan baga. Mundur sakedi ka panggar baga. Teras mundur teras kusrukeun kana pen mamah bahitan baga. Mastakan aku mama diusapa mama sumujud abi ayeuna inapean mama abi dadadi hapunten ka mama rumaos abi seur dosa seur kalepatan ka mama rumaos abi pernah nyentakan ka mama eta salah seus di dosa anu tos teu perbuat ku diri abi mama. Mama hapunten abi mama. Hatur nuhun kanyana mama. Hatur nuhun. Cekap keris anak, cekap ditetep sing leuleup paman teu mama bage. Gabrug mamahna, gabrug. Duh mama abi hapunten abi hapunten mama hapunten abi hapunten mama tiluhur sausap rambut dihandap saibas tama ugi mama ridho ngapunten kana sanes kanten kalepatan diri abi mama. Mama sing sehat, sing panjang yuswa mama. Hapunten abi, cekap geus bageut. Desun kening mamah na bageut, desun. Diraraskeun, ditahan bageut keningna desun. Keningna desun heula bageut. Ayeuna ku mama desun kening nu geulisna mangga. Ditahan dalam masa kedang cekap gelis anak king cekap ayeuna ngageser tepangan apa hidup angin bageut sami calikna sing raos amparkeun andukna dina lahunan hidup calik mangga angkat anak kaluhur sataasan diusap ku kekemangan sami bageut ku hidup pencetan heula bageut raraoskeun ku hidup anak tah ieu dampal sampean ieu bageut tulang punggung keluarga anu tos dugu hulu pat nyawa indit isuk balik sore bapak tani bapak nyawa ku bakatkeun ku naon bageut bapak hoyong gatuh rezeki leuwih keur nyakolakeun hidup bapak hoyong gaduh rezeki leuwih keur masihan tuang hidup raka hidup sareng mama hidup bageut teu karaos bageut aya 3 wasiat bapak panginten bageut anu kahiji tong poho salat bageut nu kadua tong poho meremah weh kasasama bageut sing sering sedekah sing sering sedekah bageut anu katilu tong hilap baca Quran eta 3 amalan anu moal lepas panginten bapak bilih tos teu aya kejaga ku hidup doakeun panginten ya Allah ya Rabbi bapak hapunten abi bapak rumaos abi seur kalepatan ka bapak rumaos hoyongna naon kudu pokso teterang bapak teh nuju gaduh teterang bapak teh nuju tegal teu aya panginten bapak hapunten abi bapak mangga sambil diusap ku kekembangan bari istighfar nu geulis ka Allah
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan taubat hidup diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna teras disengitan pen apana bageut. Cekap ayeuna mundur sakedik ka pengker bageut. Nyuluh kana dampel sampean bapak panginten bageut. Bapak mastakan aku bapak diusah pak. Sumujud abi ayeuna dina pean bapak. Abi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka apa. Ieu ratna nu seueur dosa. Ieu ratna nu sering nyusahkeun ka bapak. Hapunten bapak, hapunten. Rumaos abi seueur lepat ka bapak. Rumaos abi sering ngagegeulehanan bapak panginten. Atur nuhun ka nyahna bapak. Cekap geus anaking cekap. Ayeuna tetep pameunteun nak sing lalap ku hidup tah ieu bapak hidup bageut. Ulah hilang dugi ka mana wae ieu tetep bapak hidup bageut. Hidup tos sukses jaga ulah hilap ka indung bapak. Di mana we ayana hidup uih tepangan ibu ramah hidup bageut. Gabrug apana gabrug. Duh bapak abi hapunten. Abi hapunten bapak. Hapunten abi hapunten bapak. Tiluhur sausap rambut tihandap saibas dapa. Mugi bapak ridho ngahapunten karena sanes kanten kelapatan diri abi bapak. Bapak sing sehat sing panjang yuswa bapak. Hapunten abi. Cekap gelis anaki ayeuna disun keningna bageut disun tahan heula sakedap. Cekap bageut ayeuna ku apa disun kening teteh panginten bageut. Cekap bageut ayeuna sok hidup lungsur tepangan wargi hidup masing-masing panginten sadayana sing iman. Tepangan heurara ka hidup. Sok tepangan aa hidup panginten mana tetehna. Aa disalin ku hidup. Tunduk bageut mangga sidaku payeun aa bageut. Aa hapunten neng aa. Hapunten ratna aa. Rumaos ratna seueur kalepatan ku aa. Rumaos ratna sering barangukeun ka aa. Aa sing sehat sing panjang yuswa aa. Nitip mama sareng bapa aa. Nitip mama sareng bapa. Mangga geulis dirangkul aana bageut dirangkul. Mangga rangkul aana rangkul. Tetehna mangga disalima. Teteh hatur nuhun ka nyahna teteh hapunten ratna. Hatur nuhun tos bela ka abi teteh. Mudah-mudahan teteh sing sehat sing panjang yuswa teteh. Nitip mama sareng bapak teteh. Cekap gelis anaking dirangkul tetehna dirangkul. Cekap bageut ayeuna tepangan nu sanesna panginten salim nganggo sendalna pilih.
Nggak salim bae teteh bager mangga. Innal wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu wa sallimu taslima. Mangga mama sambil didoaan ketos gitu salim terus disun keningna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Disun, di pinggir disun. Nah, mangga sareng sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah Pangeran Abi pamugi tiasa nampi kana amal ibadah Abi anuhina diri Abi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Iya acara siraman pangantenu papasangan mugi Gusti Allah nuheman ngalungsurkeun kaberkahan. Kepali dia mama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mugi lungsurkeun cahayana sae lahir sae batinna sae rupi sae manahna sifat soleh salawasna. Ya Nabi salam alaika,
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika istajib ya Allah du'ana istajib ya Allah du'ana istajib ya Allah du'ana ya mujibadallah wakin yuswana mugi panjangkeun darajat tamu giluhurkeun dunya akhirat bagjakeun dunya akhirat bagjakeun. Ayeuna caina dikucurkeun diangkat kuduaan candakeula acisna ku teteh candakeula acisna ieu ku mama sareng ku apa diangkat ieuna mangga candak acisna teh dikodok mangga bagus mangga ku bapak sareng ku mama dieuna dipangku kuduaan nengna mayune ka pali ditu calik di ka pali ditu dikucurkeun ti dieu diseepkeun adek keduaan nengna kapal itu mayuna sok mangga 1 2 3 tur tos atas sok canda kaburkeun mah aduh Gusti atas ya mangga wah diawurkeun atas sok aburkeun ku mama aur saweran di awur-awur wur-awur saweran di awur-awur wur-awur saweran di awur-awur mangga ya sepasikeun kan neng papali dieu mayuna ka pangkar ka dieu mayuna ka dieu tah gitu 1 2 2,5 coba neng minggir lah sana kita dikit lah ini waka di kalung kita na bare di ulangi ya siap ya teh siap di bawah deui teh 1 2 2,5 2 saparapat 3 parapat 3 lung teh jauh aduh si nenek kenging alhamdulillah ayeuna ku bapak jeung ku mama dipangku kiat pak bapak ieu pangku heula sakedah apa dugi ka pali dieu we nya bili encok si bapak kuduaan dipangku mama kiat mama neng geulisna dipangku ayeuna diharuduman heula ieu sok pangku kuduaan ya ieu dugi ya bapak sih ka ditu dugi Muhammad sallallahu ala Muhammad tos apa pilih encok sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Alhamdulillah wa syukurillah. Prosesi ngaras sareng siraman Neng Ratna putrina Bapak Sutarja kali Mama Eda parantos dilaksanakeun dina dinten ieu sonten ieu siang ieu kaping 7 Mei 2022 di Desa Cikidang Kecamatan Bantarucek. Cag urang tenden di handelem siam urang tunda di hanjuang siam sim kuring sapara kanca disarenganku Dewi Samboja Katresna make up wedding CR fotografi Aldi Alia videographer
Hatur nuhun anu parantos ngalungguhan di acara. Hatur punten pon pilih salami mandu acara seueur kakirangan sareng kaluputanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.